Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian ka-14 ya karya Kang Rompis. Apunten sakali deui nya dina latna kamari ti dinten Kemis simkuring keliling neme dugi wengi muni asa rangsak ya. Aduh matak tepar wengi teh nya. Kantos didongengkeun live di ditu di Bayongbong tapi pan teu direkam eta mah nami sapotong didongengna ge nya supados kanggo YouTube gitu. Kumaha salajengna ieu lalakon Saninten Emas teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai di tepas ngabalhai ulud samsai, oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur, di pasar, di pabriknya, di kantor, di perjalanan, pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri nya sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh. Kade ulah hilap di like, di komen, di share nya lingna pokona mah nu teu komen util tadina bujurnya. Langkung raos upami disambungkeun kana speaker bluetooth atanapi speaker aktifnya ngageleger sareng kumargi simkuring madang dongengna sanes dina radio nya nu tangtosna aya sponsor, aya iklan, aya gaji tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring supados ieu teh nya lancar. Karunya Kang Rompis meni gratisan tapi soleh Kang Rompis mah nya leres-leres niat kanggo ngahibur urang sadayana. Tah saumpamina ngaros kahibur hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu teh di luhur nya. Da ieu tanapi nomor rekening nya sabaraha we saiklasna 2000 we etang-etang wewe parkir. Supados teu nyangkolong ting kana waktos ayo urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian ka-14. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Ningali Mahya ukur babalieuran teh eta wanoja nyarita deui. Asaku isin nyalira ningal salira Kang Cangkurileung ukur ngabalieur badis anu cua. Rumaos gaduh tangtungan teu nyanding kana nyari. Kasebat gelis teh kasebat baleloli. Kasebat gelis teh pedah wujudna istri. Buah teuing dina soca Kang Cangkurileung mah tangtungan abdi teh ngariring kiwik badis riri waluweung puncak panginten. Beungeut si wanoja ka ciri alum. Pikeun sakumna urang lembur mah kana ngaran leuweung puncak moal bireuk deui. Disaprak aya kajadian Rajapati anu tumiba ka Nyikawi, leuweung puncak teu boleh jadi kacapangan, tiwangkit Nyikawi ditelasan di leuweung puncak, mineng kabejakeun sok aya jirim ngariring kiwik nembongan. Balarea geus tegue boga sangkaan lamun anu marakayangan teh ririwa Nyikawi. Loba oge jalma anu sok kawenehan ngadenge suara awewe keur ngahariring ngawih di leuweung puncak. Beuh, sanes kitu Enden. Pun ka ngabalieur sote awahing ku teu kiat hoyong gumujeng. Hapunten sanes ngabae kirang upami ka salira Enden. Walon Mahya ngajentrekeun. Nuhun kahartos ku abdi ogi. Hapunten abdi teh bade teras tumaros pancakake ka salira engkang. Tabe pun teu gaduh maksad awon atanapi kumawantun tetelepek. Namung banget ku hoyong wanoh ka pameget anu sae mana anu tos haat nulungan sareng bebela. Dugikeun kanarohkeun nyawana ku anjeun. Ke dupi kakasih teh saha kawit ti mana bade ka mana mulih ti mana. Tos gaduh garwa atanapi teu acan. Atanapi istri anu sanesna. Sabangsaning bebene papacangan kabogoh tebih kabogoh caket katut saja bina. Pokna eta wanoja bari nyikikik seuri, panuna ngadila ka Mahya. Beuh, dugikeun ka sesepan kitu geuningan. Dupi wasta mah pun Mahya, lemur matu karang padumukan mah ti lemur bingbin. Kaleresan pun Kang teh bari wangsul heula ka lemur. Ilang heula waktos tina padamelan, mung sakitu anu tiasa kapedar ku pun Kang teh. Cicing tuh ngaganggu cicing. Udang teh keur laep ye. Tuh maneh diajar laep tuh. Tuh. Walon Mahya ngebrehkeun ngeunaan dirina ka eta wanoja. Ari Mahya sajeroning ngawangkong teh sok nyidikeun ka eta wanoja, lamun diimeutan mah keureut beungeutna meh sarimbag jeung ririwa Darsi. Hatur nuhun Kang Mahya, tos kersawak cak balaka ka abdi. Dupi wasta abdi mah pun ruminten kawit ti Kabupatian Pananjungan. Pun Bapak wastana Raden Santika. Kaleresan anjeunna teh nyepeng kalungguhan janten bupati di dinya Kang. Sakali dihatur nuhun kana pitulung engkang. Ceuk Enden ruminten ngajentrekeun perkara dirina. Beuh, manawi teh sanes putra pangagung salira teh. Hapunten boh bilih mah pun Kang tos kumawantun. Ieu teh sanes kirang sono engkang teh bade teras ngabujengan ka lemur margi tebih kene. Sakali dihapunten sanes megat wangkongan manawi. Ceuk Mahya bari rengku. Perkawis bade ka lemur mah mangga bae ku abdi urang jajabkeun. Awon atuh kasebatna anu atos tutulung dimomorekeun badis taya tumari mana. Kaleresan abdi ge bade wangsul ka Pananjungan. Jalan ge ngagilisir meh caket ka lemur bingbing. Pokna Enden ruminten haat rek nganterkeun Mahya ka lemburna. Teu sawios Enden, teu kedah ngarerepot ngajajabkeun pun Kang. Kaleresan pun Kang ge disarengan ku rerencangan. Hapunten ieu teh sanes nampik pangasih. Walon Mahya embungeun rek dianterkeun ku Enden ruminten teh. Kabina-bina teuing nya abong diri abdi tangtungan badis riri waluweung puncak.
Kang Maya dugikeun ka alim sasarengan. Sok padahal kuhoyongna abdi nembrakeun ka bingah manawire tos dijahit tina balai. Moal maksa ari alimah boh pilih baik ka penaku garwana kita. Ceuk Den Ruminten kawas anu pundung. Ngadenge caritaan Den Ruminten teh kawas jadi sarwa salah rek nolak moal pihadeun lamun ngaluyuan ngarasa era parada kawas anu pamri bari dumareuda pok bae bari dumareuda pok bae mahya ngawakca. Hapunten Iten Den, saur engkang ge sanes nampik pangasih namung ngaraos isin pun kang teh sarengna deui teu sadaya ririwa matak pikasieun panginten. Mahya nyerengeh seuri inget deui ka ririwa Darsi. Hor, dugikeun ka apal kitu. Palang siang kantos bobogohan sareng ririwanya. Tangtungan jawara namung tamarakan geuningan. Eta ririwa ge dugikeun ka dikekehan. Ceuk Den Ruminten bari nyikikik seuri. Beungeut Mahya tang kabareubeut asa kasiniran meureunnan ku Den Ruminten. Sok ka mana wae ari nyarios teh nya. Pun Kang mamung heureuy Den. Muhun Den, hapunten sanes nampik pangasih. Pun Kang teh bade neraskeun deui lalampahan. Ceuk Mahya amitan ka Den Ruminten. Duka upami teh teras dijajabkeun. Abdi bade lolongseran di dieu. Pokna Den Ruminten keukeuh maksa hayang nganteurkeun ka Mahya. Antuk nama Mahya leah daekeun dianteurkeun ku Den Ruminten. Ke antosan sekedapnya, abdi bade badanten heula sareng Mang Sarma. Ceuk Den Ruminten deui bari ngaleos ti dinya. Ari Mahya turun deui kana gawir rek neangan si Kaja. Heuleut sawatara waktu Mahya geus diuk ngarendeng jeung Den Ruminten di jero kareta kuda. Ari si Kaja diukna di luar marengan kusir jeung 2 punggawa. Kareta kuda maju lalaunan ninggalkeun eta patempatan. Sajajalan Mahya jeung Den Ruminten galecok ngobrol, sagala diguar sagala dicaritakeun. Den Ruminten oge bebeja ka Mahya lamun di hiji lemur anu kacangking ku Kabupatian Pananjungan aya kajadian Rajapati anu matak ngageunjleungkeun. Ceuk Den Ruminten aya opatan urang lemur anu nemahing pati ku alatan jajantungna di korowot. Basa ngadenge beja ti Den Ruminten, Mahya tangkang ngaranjug. Tetela caritaan Aki Muhdi teh teu nyalahan. Lamun aya jalma anu keur muhit kana elmu kasilumanan. Den Ruminten ge geus wakca ka Mahya, lamun dina hiji waktu mah bakal nepungan Mahya ka leuweung puncak.
Gancangna carita ada palawargi kamaripan basa di Garut atosnya didongengkeun mung kaleresan teu sambil direkam da harita mangete soundcardnya enten dongeng ieu teh salian ti live oge mungkin diedit anu lepatna dipotong terus diupload dina YouTube dongeng Sunda Mang Ian janten sekali diulah hilap anu tacan subscribe nanya karena YouTube dongeng Sunda Mang Ian da gratis subscribe mah ajakan dulur tatangga baraya subscribe YouTube urang Sunda gitu nya da imah dongeng kanggo ngamumule nya janten dina konten dongeng Sunda mah saleresna mah teu patos teuing ngudag sapertos konten-konten nu sanes dina masalah AdSense dina masalah artos kitu nya ieu mah estuning seja ngamumule seni budaya basa Sunda mah tak benten RPM na oge alit pisan gitu dina dongeng Sunda mah sabab anu raresep dongeng teh mung urang Sunda di antara orang Sunda oge nya mung sakedik kitu nya teu sadayana urang Sunda jadi dina ieu konten mah leres-leres dina ngamumule basa Sunda oge kanu sanesna anu misalkeun nya gaduh ilmu dina kasusastraan Sunda pilih aya lepat kalimat mangga di komennya di komen gitu supados jantan edukasi kanggo sadayana sakali dihatur nuhun kana perhatosanana gitu salami simkuring medar dongeng Sunda mudah-mudahan sing janten pameungkeut tali silaturahmi di antawis urang sadayananya khususna para pecinta dongeng Sunda. Gancangna carita kareta kuda geus anjog ka jalan ngolecer tidinya mah tepati jauh teuing ka lemur bingbin mahya mungeun diandeurkeun nepikeun kaburuan imahna bisi bae jadi matak ear pikeun urang lemur bingbin samemeh turun tina kareta kuda enden ruminten ngeupulan duit ka mahya sok sanajan mahya teh kekepehan mungeun narima nden ruminten keukeuh mamaksa atuh eleh dee tuiti nden ruminten teh ditarima ku mahya basa kareta kuda nden ruminten geus ini tidinya mahya jeung si kajaga gancangan muru ka lemur bingbin heuleut sawatara waktu mahya jeung si kajaga geus anjog ka lemur bingbin mahya muru ka imahna kitu deui si kaja langsung balik ka imahna basa ningali anakna ngarongheap datang mak entat ka cidabungahna satu tas reureuh sakedeung mahya bebeja ka indungna rek ngadon bebersih heula ka tampian rengse bebersih sarta salin bajuna mahya gasik nyampeurkeun ka indungna nu aya di pawon. Nah hidup teges mulang deui ka lemur ari sugan mamah arek 2 minggu sakali lainna naon lalampahan ti dieu ka leuweung puncak teh kapan sakitu jauhna geuningan ceuk ma entat gasik tumanya ka anakna muhun mah kaleresan bae hanca abdi teh tos kaetang lega janten dipayunkeun dibayarna ku tua kampung lintang ti bade nyangakeun artos ka mate abdi ge sakantenan aya peryogi ka Aki Muhdi walon mahya ngajentrekeun ka indungna bunga-bunga pisan mate ngadengena ngan omak hidup teh ulah hapot-hapotan ting barang gawe teh bisi jadi matak manawa kana awak gawe mah sahinasna bae anu katanagaan ku urang sok aya paribasa ngabetak gawe umur ulasan rupa puluhan tati anu hartina mah awahing kuripu pagawean tangtungan teh tereh kolot ieu pantar urang mah asal bisa dahar geges muji syukur ka pangeran kadar pake ulah asal ulah saroe nemongkeun pangawakan bisi hidup rek dahar mah geus aya gatuh samemeh hidup ka dieu teh maka karek ring sepopola kitu pok-pokana nama entat teu leh mere pepeling kanu jadi anakna kartos ku abdi mah perkawisna damah ke bae abdi masih keneh arareungap ieu teh kumaha kayaan di lemur bingbin daya kajantenana naon kitu
Walon Mahya bari ngusiwel ngaluarkeun rokoholan tina sakuna. Berkah kalemur bingbin mah taya kajadian naon, hanya eta mage kungsi ngadengi. Lamun di lemur Gunung Cupu aya kajadian Rajapati cenah. Ari cek beja mah aya 2 urang lemur anu dikorowot jajantungna. Cek beja deui dina poe isukna layon eta jelma teh geus eueuh sirahan aya nu neuteuk. Mate ieu berang peuting teu daek sare, ras inget ka hidup sieun kumaha onang. Ke asa kaingetan mate dina poe kamari mah ngalanto ka imah Aki Muhdi. Tetela imahna teh disosi jinis nama duka teuing ini ka mana. Da mage heuda ka mage taya bewara. Temal ma entat bari bebeja ka Mahya lamun Aki Muhdi taya di imahna. Ngadenge beja ti indungna sajongjonan ma Mahya teh ukur ngahuleng. Tetela pisan jalma anu muhit kana ilmu kasilumanan teh geus ngagalaksak ka tiap lemur. Pon kitu deui perkara Aki Muhdi anu indi ti imahna pikeun Mahya mah beuki nambahan we kabingung. Satadina mah Mahya boga maksud hayang ngawangkong anu leuwih antep jeung nu jadi guruna. Pok bae Mahya nyarita. Muhun mah mugia bae kalemur urang mah ulah dugikeun ka ngalaman kajantenan sapertos kitu. Namung perkawis Aki Muhdi mah abdi ge ngaraos bingung. Duka mulih heula kalemurna tanapi aya kaperyogian anu sanesna. Nya mugia bae cing rahmat salamet ulah aya kajadian naon. Ke mari ka warung heula kabeneran kopi geus beak ieu teh. Pokna ma entat bari ngojengkang kaluar. Mahya ukur unggul. Mahya inget deui kana kajadian basa tadi galungan. Inyana gancang cengkat tina diukna laju muru ka kamarna. Teulila geus kadinya deui bari ngagigiwing baju kotor. Asa teu kaharti kupikir. Rarasaan mah Rahmat anu kawas emas teh ditunda dina baju ieu. Tapi dikodokan ge teu kapanggih. Beuh, palang siang murag basa dilengkog. Naon atuh sabenerna anu nyanding kana awak aing teh. Teu pupuguh juga aya pangawasan anu ngancik. Ih, asa ginggiapeun keneh ningali waruga si Sugandi dumadakan jadi tangkorak. Nah gara-gara Rahmat emas gitu. Lamun teh mah Rahmat emas teh hiji mustika. Mustika naon atuh ngaranna? Matak baluang mikiranana. Jeung anehna teh leungeun katujuh ngaborengkal ku sorangan. Marengan tina dampal leungeun kaluar di cahaya emas ngabarasat. Bahwa Rahmat emas teh geus nyanding kana awak aing kitu. Rarasaan teh awak asa hararampang teu sirikna ngoleang. Hanjakal di Aki Muhdi keur luntah. Satadina mah hayang cacarita ngarah teu baluang teuing kana sirahna. Kitu gerenengna Mahya bari ngusapan sirahna. Mahya pirajenan ngaborengkalkeun leungeun katuhuna nurutan basa inyana keur tarung jeung Sugandi. Marengan leungeunna ngaborengkal kawas oray ngabarasat cahaya emas tina dampal leungeunna. Hus plak. Rahmat emas naplok kana tumpukan suluh gigireun hawu. Kur atuh seuneu teh hurung ngabebela ngalentaban suluh anu gararing. Mahya tangka ngagurubug rikat nyokot cai tina gentong dipake manjuran seuneu anu ngabebela.
kocapkeun kayaan di bumina Raden Santika anu aya di Pananjungan. Raden Santika nuju uplek ngawangkong sareng Sarma salaku kokolot Punggawa Kabupatian. Pok bae Raden Santika kedaling lisan. Ulah teh hayang ngobrol deui ieu teh, nuduhikeun wangkongan anu kamari. Sapeuting teu bisa ngrejepkeun. Inget wae kana caritaan si Nyai Inten jeung Mang Sarma. Aja salila ieu taya hiji ge jalma anu mampu ngayunan pangawasa si Sugani apanan. Lintang timiboga elmu linuhung teh, si Sugani oge dikilungan ku Pangagung Luhung. Sok sanajan si Sugani kaceluk garong gerot, tapi taya hiji ge jalma nu wani openan kana talajakna. Anu jadi pikiran kula mah, ieu perkara teh bakal ramat ka malena. Pangagung anu ngilungan ka si Sugani bakal malik teu sukapan ka urang keteh. Pamustunganana mah urang bakal dikakalakeun ku manehanana. Geus kasawang jalma anu ngelehkeun si Sugani teh dianggapna badega urang. Taya deui cara urang kudu minang saraya ka jalma nu ngaranna Mahya. Sabab lamun aya nanaon teh Mahya sorangan anu bakal kahareupna. Tak kitu Mang Sarma, kahariwang kula teh. Kartos pisan Raden, pun mangge tos ngemutan duikeun kalebadinya manawi. Saurana atuh eta Pangagung teh tos teu gaduh tanggelan ayeuna mah. Katamih kayaan wewengkon urang teh nuju harengeng apanan. Nya eta ku ayana Rajapati anu tumiba ka urang lembur. Polah jalma anu muhit kana ilmu kasilumanan teh matak ngagunjlungkeun ka balarea. Asa mungkin pajeje ti pasualan teh matak leuneng ngemutanana Raden. Walon Sarma ngebrehkeun pamanggihna ka Raden Santika bari kumecrek. Nyeta kula teh asa baluang ku hiji kudua. Candreng si pasualan nu hiji geus datang deui anu sejena. Kula teh geus ngawangkong panjang lebar jeung si Nyai Inten, nyaeta tatanya tetelepek ngeunaan jalma nu ngaranna Mahya. Hiji waktu mah kula teh hayang lawung jeung jinisna. Susuganan bae Mahya miboga luang jeung pangalaman. Sangkan pakewuh di wewengkon urang teh bisa kaunggulan. Mang Sarma ge geus tangtu leuwih apal meureunnan sabab nyaksian sorangan kana pangabisana Mahya. Mun bisa mah isuk jangan inggeto tepungan Mahya ka leuweung puncak. Da ceuk anak kula mah Mahya teh didinya digawena. Saur Raden Santika ngadugikeun paniatan anjeunna ka Sarma. Tapi nu damel Raden, pun mangtang tos ngabujungan ka leuweung puncak. Namun wayahna bae, si Enden Anom kedah ngiring ka ditu. Pemaksad teh ngarah langkung regreg. Walon Sarma bari nyerengeh seuri. Nya juk bae. Lantaran si Nyai geus wakca arek nepungan Mahya ke leuweung puncak. Anjir aing ti burung ke ieu Ridi Wadarsi mung aku nyeleung ka aing. Kunti jurig timuru makaning awe teh geus timuru geunjleung siang ke saleuweung. Nuker sare diporosotkeun ya. Atau dipindahkeun ka mana we ada aing kabayang. Ye karek timuruna awewe biasa jelema biasa wae geus rieut. Komo timuruna jurig atuh makaning boga bala nu sakitu lobana pan Ridi Wahungkul. Geus kabayang ye bakal pilucueun kan. Juk bae lantaran si Nyai geus wakca arek nepungan Mahya ka leuweung puncak. Keke asa kaingetan ieu teh kapan leuweung puncak teh keur dibukbak ku Wadana Sambas. Kakula kungsi bebeja harita teh arek ngabukbak leuweung puncak keur meula kopi. Kapan bibitna ge ti kula bibit kopi di sabrang teh. Hawayahna mengke sore datangan Wadana Sambas ka imahna bejakeun bae ku kula diangkir kitu. Saur Raden Santika deui masihan pancen ka Sarma. Unyuk sumangga Raden,
kupun mang bade dibujengan karo rompokna. Walon sarma giakna keranan. Telila di antarana enden ruminten kadinya teras bae ngiring ngawangkong sareng ramana. Beja ngeunaan mahya anu lega bebeunanganana geus sumebar ka pagawe anu araya di leuweung puncak. Kangaranan jalma geus tangtu teu sarua kabeh, aya anu milu reueus, aya oge anu ngarasa sirik. Maranehna boga rasa asa kasoro mereunam, maranehna boga rasa asa kasoro alas hanca gawena. Sokomo mahya katut si kajama geus dibere hanca aya kana 10 hektar kutua kampung. Kangaranan jalma goreng hate geus tangtu panasbaran kana milik batur anu jadi kahelok pikeun maranehna teh mahya nyacaran reuma ukur duaan jeung si kaja asa pamohalan teuing bisa nyacaran reuma aya kana hektarna dina waktu anu ngan sakedeung. Geus teu we lamun mahya jeung si kaja teh make jalan sarakal kitu ceuk pamikir maranehanana. Mungguhing sifat jalma tina rasa sirik jadi aya kangewa, tina rasa kangewa timul rasa kaceuceub anu pamustunganana mah boga karep hayang nyilakakeun. Ari jalma anu boga rasa sirik ka mahya nyaeta Gani jeung 3 baturna. Gani teu boleh neuteuli hayang ngakalakeun ka mahya katut ka si kaja. Sokomo 3 baturna sok ngasonan ka Gani sangkan nyieun tarekah pikeun nyilakakeun mahya. Pamiharsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Itu geuningan kahirupan mah nya. Da urang mah terlepas tina 2 surat terakhir dina Al-Qur'an teh nyaeta Al-Falaq Anas ya. Ari Al-Falaq ke kangaranan hirup moal jauh ti jalma anu hasad. Ari Anas cara berpikir urang, cara hirup urang, kumaha gaul, kumaha bisikan. Eta pembisik-pembisik urang nu goreng bakal mangaruhan cara hirup, cara berpikir urang. Kitu dina laku lampah teh. Taetanya bala wargi sifat dengki, nah rasa dengki teh hiji siksa naraka anu geus diturunkeun ka alam dunia. Matak anu dengki maka siksa hirupna teh. Jadi beuki rame nya bala wargi. Teu boleh we aya nu hasad, aya nu dengki, aya nu sirik gitu ya. Tah di masyarakat urang ge kadang-kadang diperhalus bahasana teh kieu. Geura urang ubaran jelemana tumana ubaran. Jadi siga benernya urang ubaran lah jelemana. Padahal mah nya dipelet atau diguna-guna ben kitu nya. Bahasana urang neangan ubar cenah. Siga we lain dosanya dadan neangan ubar padahal mah jangan dolim batur teh. Nah kitu nya pergeseran makna teh. Cag urang tuna di hanyuang siang, urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.